Dahar-dahar lah. Mantep ya semuanya. Pada saing. Gak ada jasa coy. Ingin es lah. Itu buat ada. Ayo Bi. Aduh, berang-berang kieu mantep minum es mah. Coba minum heula lah ieu es. Seger. Tapi aya nu kurang ya asana mah. Bisa meuli cemilan deui, warung heula lah tuh. Kami kenapa? Tiga lapar Ming sarua. Ming, aya somai itu Ming, boga sameureun. Makan bae Ming. Ngeunah ya Ming. Beneran deh, enaknya. Hah, ngeunah Ming. Ya boga batur dia dihakan ke urang. Jamil. Sama somai aing men dahar bae. Ngelunjak si Jamil tah. Somai aing men beakeun bae. Tengok aing keur lapar teh budak astaga. Jagan sakieu doang. Sikatil. Lihat Aming ladak. Ini sarua Ming ladah. Ming aya es tuh nganggur Ming. Ayolah sikat lah. Enggak sloba, pokoknya apa ya mantap Ji, kan es aing leungit. Saya nu nyopot es aing. Awas ya lamun katimu jeung aing. Aduh, bentar. Tah, es aing. Jangan-jangan ieu nu nyopot es aing. Woi, Ngun. Woi, ayo naon? Es aing dicopot ku sianya. Nyopot naon? Aing nu di jero tadi. Emang kunaon kitu? Soalnya es aing leungit sia. Di ulah-ulah es sia, somai aing bege tadi tuh ku si Jamil. Jangan-jangan es aing ku si Jamil ya. Bisa jadi. Jangan bae kumaha. Ayo tuh injak tah si Jamil. Tadi ngeunahnya Mingnya es jeung somai nanya seger dari es naming. Oh, jadi sia nu nyokot es aing. Ya kebiasaan sia. Somai aing main jangan bae.